Kami kata mah orang nek nanya ya. Woi, Usia baleg eta pas kelas baraha. Eling-eling baleg eta. Karasa baleg deh pokoknya. namun kami eta balik eta sekitar atau kelas 2, kelas SD. 2, kelas 2 sanawiyah. Kelas 2 sanawiyah eta mulai balik eta kelas 2 sanawiyah eta. Mau kira-kira lulus SMP. Lulus SMP sorangan mah. Bo, berarti gede. Baliknya gede. Kita ke waktu kulap ulin yang lulus SMP. Kah, Eta sering ngojay. iya biarin. Sering ngojay. Eta. Kemana? Anu ngaranna Kalewi kau Kalewi gitu. Oh. Urang ge eta. Citapen, tak curug ya. Atuh sarabe berarti urang yang ngojay. Urang mah jeung pamajikan nu kiwari lah nya. Nu kiwari masih kiwari lah nya. Di zaman baheula lah. Oh pernah ngojay. Atuh eta ngojay awalna manggihna. Ngojay urang. curug di luhur make samping jadi Ngalaman di talian jeung ari teh babalonan. Eta geus lulus kelas 3. Geus lulus sanawiyah. Tecan harem dan le. Oh, dan sataran dan tecan harem dan Oh, biasa bae. Dukung Biasa eta. bae. Eta kana bikang sun kita nyaho nu mana anu geulis, nu mana nu parigel. Bisa nyaho. Bahkan sok diwadaan ge ku babaturan nu lain teh nya. Oh, kabogo si anu. Marah eta, marah. Oga isin. Kadang-kadang ceurik deui. Ngalaman gitu nya. ngalaman apal babaturan nu mukung nu kepek tuh. Oh nya. Anehnya Waktu ngojay mun doang kiwari mengeus. Oh, hajur wa. Jadi muris pasti jadi eta lagi apa mena. Ampun. Oh, berhubung baheula mah aktif. Ih bener baheula mah sun. Eta pakaian banyak pakaian geus lulus sekolah sanawiyah. kan moal mai kada kulama beda di Naon? itu mah bareto mah lebah eta kaleuweung ngarujak dugan melem dangdeur bareto mah yang ngarujak dugannya make gula kaung teh make peut peutnya ho Peut nyaho, peut gula mah kaung, tidak gula gula kaung. kaung. Lamun cok orok kiwari mah ngewe deet. eta lah Nya. biasa wetan dah mah Besok bahasa wetan ngewe deet. Ngadahar kalapa make gula kaung. Arana ngewe deet. bahasa wetan no Lamun di ektakeun kurang ngewe deet berarti ngewe eta gampang. Ih, det becetek cetek. Aing mah. bangor ada bahasa bangor gitu lah Jadi ya kan, calik deh. Kadi calik ya? Oh, kadi ya. Are kami sanu mimiti ngajaran babogohan. Cinta pertama lah. Cinta pertama ke Ami eta atuh ka anu ieu. Henteu ka mana-mana deui. kamu kawin Kanu dikawin. Ti Ira tuh babogohan aja nu ieu. Atuh ti sakola kelas 2 sanawiyah kawin ka Ami eta keur sakola aliyah. Sakola aliyah etanya sakola aliyah kelas 1 kawin yang nu iya jeung nu eta keur sakola aliyah. Mhm. Next semester akhir nek naikkeun ke kelas 2 aliyah. Eta kawin eta. Ya eta hadena eta. Teu ada naon. Atuh jata buktena kami jelalatan bae. Teu sebuhulin ieu tadi. Nah, justru eta meureun karena kami Teu seubahna lebih Kang. tadi memang teu ulin-ulin kanu lain henteu ulin terus terang. Jadi begitu kapangi eta oh lajujung ieu bae nu geulis ieu lah. Ka mana? Lajujung nu geulis bae kapangina. Ti pertama eta. kiwari kumaha geulis kan Iya atuh geulis bae kiwari ge. Ih. Atuh geulis bae kiwari ge suun. Mun teh loba nu bogoheun kana we aing mah. Aing mah geulis. Ari kitu diupahan mah keur penting mah dia mah aneh aing. Awe dia mah goreng. Awe aing. Geulis. Dia ge bogoheun namun aing paeh. naon tuh Kana awe aing. boh
Nek pulong ko kula. Atau pasti nama ari aing oh iya pa sanjana tagi pasti oh iya aing. Ayo nu bogohon kan eta mah kana pemancingan keras ini kagak. Aya. Aya bisa hayang nyaho pae bae heula kami. Tuh pasti lagi pa nyahoan ngabogohan. Kiwari mengeluarkan nyawa. Kiwari maluakan nyahoan. Bisa penasaran mah kami pae bae heula ti kiwari. Oh nya hirup deui kayak geus lebaran. Ini bae pae na memeh lebaran. Geus puasa. Teu naon narana? Teu loba beban. Teu loba beban puasa. Tajo lebaran teu loba teuin barang beli. Istighfar pamali istighfar. Nah, nu istighfar. Atuh eta mah kadinya bu kana pae kana naon ulah. Atuh dina ge jaka abdi teh nu hayang pae. He mana yang ngerok pemajikan aing ih. Jojong make mas kawin mah. Make bau mas kawin lagi pimelaseun. Heman kana mas kawin. Pimelaseun mas kawin lagi. Perak. Aing geus ulah dibajakeun na mah.